Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wargi sadayana, simkuring Davina Ayu, bade nyanggakeun hiji warta nu ayeuna kerame di kota Bandung. Ieu warta nyaritakeun suasana konvoy bobotoh Persib nu pinuh ku sumanget jeung kabagjaan. Saksian warta utama salajengna mung di warta Sunda. Kota Bandung rame pisan ku bobotoh Persib nu konvoy sanggeus tim kebanggaanna jadi jawara deui. Nu lalajo jeung milu konvoy nyebar di sababaraha titik. Salah sahijina di perempatan Dago handapeun flyover. Kira-kira tabuh 11 peuting, jalan raya di kota Bandung beuki pinuh ku konvoy bobotoh. Aranjeunna nyanyi babarengan ngagorowok Champion Again, jeung ngahiangkeun flare jadi tanda bunga. Sakabeh suasana kacida rame jeung semangatna. Bobotoh ngegambarkeun rasa cinta ka timna jeung kabagjaan sanggeus hasil nu luar biasa. Sumber video ti akun Info Jawa Barat nunjukkeun kaayaan nyata di lapangan. Polisi jeung aparat ngejaga keamanan pikeun nyegah hal-hal anu teu dihoyongkeun. Semangat bobotoh jadi gambaran ajen solidaritas jeung rasa kebanggaan ka Persib. Tapi tetep emut miara keamanan jeung ketertiban dina unggal aksi syukuran. Simkuring Davina Ayu ngalaporkeun kanggo Warta Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.